Sakumaha kasauran Imam Ibnu Athaillah idfin wujudaka fi aradil humuli. Ruang wujudaka wujud anjeun fi aradil humuli dina samar nu disarupakeun kalawan taneuh. Wujudaka tirinya teh para ulama aya anu ngajelaskeun idepin wujudaka teh wujud urang leungitkeun. Sakira-kira ketika urang ngalaksanakeun ibadah teh urang teu boga rasa urang nu bisa ngalaksanakeun ibadah. Naon sababna? Kapan wujudna ge eueuh nu aya Gusti Allah. Berarti lamun urang teu boga wujud maka bisa ge eueuh, kakuatan oge eueuh atuh. Ketika urang ngalaksanakeun ibadah di ruang ta eta teh supaya urang teu boga rasa ibadah teh meunang urang da wujudna ge nu Allah, kakuatan nu Gusti. Aya nu nafsiran deui nu ngajelaskeun deui ulama teh idepin wujudaka teh sok ruang amal anjeun. Maksudna di ruang amal anjeun teh sumputkeun atuh gitu. Ulah ditemrak-temrak. Nah geuning kitu lantaran kapan ari ngaran nu ditemrak-temrak mah urang ge lamun melak bibijian melak cengek ditemrakeun mah terkadang dipacok ku hayam, terkadang digotong ku sireum bini teh pan. Atuh lamun sakira-kira dipacokan ku hayam atuh moal jadi. Ayeuna teu dipacok ku hayam, teu digotong ku sireum, jadi nama ngan teu pati lintuh. Beda jeung nu di ruang Pak.